Isuk-isuk nuang pizza tuluy beurangna ngaturkeun bocah gede ngaos. Ieu teh kuriweuh besti bocah leutik hayang pizza. Biasana nyaeta meuli pizza teh ka Cimahi, tapi ayeuna mah hararese besti ngatur jadwalna ge kusabab si bapa budakna sibuk wae. Tuluy pentingna teh ngadat besti teu kacumponan ka hayangna teh. Kenya isukan urang ngadamel ku mama. Bari jeung teu bisa ieu teh nyieunna teh. Da can pernah nyieun nu kieu. Nyaeta panan ieu mah tuangeun orang luar. Hayang nuang nu kieu siga nu beunghar wae si dede mah. Pas rek nyieun ieu teh atuh nepo heula tutorialna. Tapi untung we berhasil besti. Modal 30.000 ge geus beunang 2. Coba lamun meuli ka Cimahi 100.000 teh menang hiji jaba leutik. Nuju nyieunna mah teh dikavideokeun besti da haroream. Jaba nyieun nu kieu mah kudu diistirahatkeun heula saja. Kumaha we besti siga nyieun donat. Tu geuning nyaan anu hayangan pizza teh dituang. Singkat carita ieu geus jam 2 beurang. Jadwalna si bocah gede ngaos. Hayu urang anterkeun heula besti kudu semangat. Bari jeung cuacana ge panas mentereng. Untung we si bocah leutik ariman ngiring. Tapi nya kitu we besti balikna kudu meulikeun jajan. Lamun teu dibelikeun mah tantrum meureunam. Teu kengeng hilap salmi heula we ka bapana. Nyaeta nu nuju berjuang mencari nafkah. Mudah-mudahan we sing dilalancarkeun. Singkat carita tutos dugi deui di pangaosana. Soknya ngaosna cing pinter, cing soleh, cing bager, mama uih heula. Teu hilap oge salim heula. Tu rerencanganna oge tos araya geuningan. Kela besti urang tempokeun heula. Tapi ibu hajina mah can aya besti. Yap besti ayeuna mah urang mulang deui. Si bocah leutik besi ceurik lila teuing mah. Jabat teu kuat deui teh panasna metereng pisan, teu mawa payung poho deui. Biasana lamun panas kieu teh nganterkeun ngaos teh sok make payung. Dajol poho wae. Tu rerencangan si bocah gede ge nembe arangkat deui. Tos we dugi dieu videona.